Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد
fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman maka sing sajelmana tayurid anu ngaresakeun saha Allah subhanahu wa taala ayah dia kana ye kebukeun Gusti Allah ka eta jelmana kana ye mabari hidayah Gusti Allah yashrah maka ngajebarkeun Gusti Allah sadrahu kana dada eta jalma lil islami kana Islam. Saha mereka dikeresakeun ku Gusti Allah diberi hidayah. Siapa saja orang yang Allah berkehendak akan memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka yasrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Diajak nifal qaumihi qurun. Amalan Gusti Allah dicicikeun cahaya, dikocorkeun cahaya dina hatena, fayat fasihala sehingga longgar eta kuku eta cahaya si hate teh sehingga jadi lebar lalonggar sehingga bisa menerima kana Islam. Wayak balu kama walau bisa kumarina hadis. Wa man yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sabalikna wa man jeung ari sing sajelema tayurid anu ngersakakeun Gusti Allah ayyudillahu kana yang nyasarkeun eta jelema anu Gusti Allah ka eta jelema ya ja'al maka bakal ngajadikeun Gusti Allah sadrahu kana hatena kana dada jelema doyikon kana lupa ditakhfif wa tasydid aya maca doyikon aya maca doyikon dua qiraat dua lugot sehingga maid jeung mayyit jumhur ulama tanpa pakai tasydid dan dina qiraat Ibnu Katsir khusus dan selalu qiraat Ibnu Katsir pakai tasydid dan pakai qiraat Ibnu Katsir pakai tasydid bayyiqan jumhur ulama mah wa man jeung ari sing saha jelema eta sadinya jeung sing saha jelemana anu Allah ngeresakeun rek nyasarkeun eta jelema barang siapa orang yang dikehendaki akan menjadi orang yang sesat maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan dadanya harajan terus sesak syadidat diq banget rupok hati nabi kasih sifatnya Fatihah bisa dikasih roh harajan bisa harijan bahwa ya di qiraat Nafi' qiraat Abi Ja'far qiraat Abi Bakri itu kasroh harijan nolak dia nama harajan harajan itu banget pokoknya
yas'adu fis sama. Kaya teh jelema teh yas'adu naik eta jelema fis samai ka langit. Jadi rek hapraju siapa orangnya yang kehendaki akan menjadi orang yang sesat, maka dadanya akan terasa sempit, terasa sangat sesat, seolah-olah dia itu naik ke langit. Suruh rek hapraju, tahu rek hapraju? Ya, mengapa? Idza kullifa al-imana bisyiddati alih. Lamun dipaksa titah iman teh, wah datang kareng hapraju, seolah-olah naik ke langit. Karena rupa katena, lamun jalma anu geus di keresakeun Gusti Allah rek jadi jelema sasar. Sabalikna tadi jalma anu rek dikeresakeun Gusti Allah menang hidayah, maka bakal jeung parahatena dibere iman teh langsung asup narima. Jadi sagede-gedena usaha, sagede-gedena upaya angger kunci aya di Gusti Allah. Da terus dibere asbab hidayah, dibere didakwahan di rumah lamun ku Gusti Allah narek dikersaki dari jalma sasama nya sempit teh hatena. Ya, moal bisa dihukumah. Sehingga tetap nu leuwih kadang leuwih mati keneh tina doa nu langsung minta ka Gusti Allah. Sehingga kalau apa namanya nih yang kita mengupayakan supaya orang dapat hidayah, jadi asbab hidayah. Di samping usaha secara zahir, lebih penting lagi upaya secara batin. Tetap harus kita doakan. Nah, didoakan. Nah gitu. Kalau misalkan jamannya geus dikeresakeun jadi jelema sasar mah dek dikumahakeun bae oge mah bisa. Pasti rupek hate. Dipaksa kurang dideretan asbab hidayah itu nya kalareng hapraju. Lalu rupek hatena ka nama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Kadzalika ja'alitanya itu seperti ngajarikeun Allah seperti tadi. Tunya. Yaj'aluna jadikeun sahallahu sallallahu ta'ala ar-rijsa kana al-adzaba terus kana siksa. Awi syaitan atawa kana setan. Ayu salim teruslah ngawasakeun Gusti Allah ku kasetan alal ladina kajalma-jalma la yu'minuna gitu. Dan rupakna oge dirupakeun ku Gusti Allah ya. Sehingga dikawasakeun setan teh ka jelema sida dikuasai ku setan ku Gusti Allah dikuasakeun teh jalma-jalma teh. Wa hadza siratul rabbika mustaqima. Wa hadza allazi anta 'alaihi ya Muhammad. Sareng ieu perkara anu mana anjeun tetepan kana ieu perkara di ajaran agama ieu Islam. Eta teh siratul rabbika, jalan pangeran anjeun mustaqiman anu bener. La ilaha aya bengkokna, lempeng langsung lurus menuju ke surga, menuju ke ridho sang Gusti Allah. Qad fassalnal ayati liqaumin yattaqun. Qad fassalna li teman-teman kafir kami ampun si Gusti Allah
ayat yang ayat di kaum menpikir kaum yang zakkarun asal nama yatadzakkarun ayat ta'iduna anu ngalapi tutur ieu kaum wa khusus bil fikri la'allahum al-muntafi'una geuning ngan saukur li kaum yadzakkarun ieu ayat-ayat anu dipertelakeun ku Gusti Allah teh yang sareng li kaum yadzakkarun pikeun kaum anu ngalapi tur sabab ngan saukur eta kaum anu ngalap manfaat kana ayat-ayat anu dipertelakeun ku Gusti Allah untuk linasihat main untuk likafatil nas ayat-ayat itu khusus likaumi yadzakkarun yang jalma-jalma anu ngalap pitutur da jalma anu teu ngalap pitutur henteu kabeh manfaat dina ayat-ayat lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun lahum eta tepikeun kaum anu yadzakkarun teh anu ngalap manfaat tina ayat-ayat diterangkeun ku Gusti Allah darus salam ari lembur kasalametan tegasna surgana Gusti Allah inda rabbihim sandingan pangeranna ieu kaum wahwa bari ali Gusti Allah bari ali pangeran eta wali anu ngasihi ka eta kaum ya sagala rupana geus ditanggung ku Gusti Allah jadi surga tulis teu kudu usaha gitu teu kudu dan pokona sagala ditanggung ku Gusti Allah bima sabab perkara kan mabukti kaum eta yang aluna pada melakukan ya kaum nalika kerdi jadi kaum anu yadzakkarun ayat ta'iduna itu anu ngalapi tutur tina ayat-ayat Allah anu diterangkeun ku Gusti Allah dipertelakeun ku Gusti Allah itu anu bakal meunang manfaat tina eta ayat Allah kena kadituna geus meunang manfaat tina ayat-ayat Allah da jadi iman teh dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ditempatkeun di Darussalam di surga Gusti Allah. Di surga mah sagala rupa tanggungan Gusti Allah. Hayang caat teh kudu hayang token. Hayang kopi teh kudu cai. Itu hayang urut teh aya nu nanya. Tukang urut ternyata di surga aya urut ganteng. Di surga. Lahum ma yasyauna. Jadi di surga mah lawan wae nu dipikahaya aya. Pada nyumput na hese teh kudu kana nah. Ya aya seueur oge gitu. Pada seueur agung teu batak madal sakalinya nyeutut mah. Kan bisa bae henteu dihayakeun urut teh ditutup teh. Jadi terbeuki eta mah pusing tukang urut ke surga ya bisa urutan teu nya cenah. Ditambah bae smoking area. Ya smoking area bener. Sadaqallah.